Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Nah sadayana tonton teras YouTube Mirada officialnya. Tong hilap subscribe channelna, teras like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda khususnya dongeng kangge murang kali dipikawan ku balarea. Kurang kedah reueus ku basa Sunda. Di edisi 46 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Milari Tara Tarsius. Mangrupikeun karya Reni Asih Widyastuti anu kantos dimuat di Kompas Klasika Nusantara Bertutur edisi 12 September 2020 hiji. Ngangge judul Mencari Tara Tarsius. Sapertos biasa, ku teteh urang dongengkeun dina bahasa Sunda. Oke, urang aoskeun heula biodata narasi pangarang. Reni Asih Widyastuti lahir di Semarang ping 17 Oktober 1880. Anjeunna alumnus SMK Muhammadiyah hiji Semarang. Karya-karyana tos dimuat di sawatara media sapertos Kompas Klasika, Padang Ekspres, Solo Pos, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Harian Merapi, Kabar Madura, Harian Singgalang, Harian Analisa Medan, Harian Birawa, Medan Pos, Bali Pos, Radar Mojokerto, Radar Cirebon, Radar Bromo, Tanjung Pinang Pos, BMR Fox, Bangka Pos, Pontianak Pos, Pikiran Rakyat, Majalah Jayabaya, Maghrib ID, Serano ID, Seritanet.com, Cakradunia.co, Gadanama Media My ID, sareng bantenhejo.com. Buku tunggal nanutos terbit nyaeta Pagi untuk Sam, diterbitkeun ku Stilato Indie Books Juni 2018. Carios ngeunaan Milari Tara Tarsius nyarioskeun kaayaan di kebon binatang Tandurusa, Manado, Sulawesi Utara nu nuju Baringung. Kumargi anak Tarsius ical. Padahal anak Tarsius teh nembe pisan dibabarkeun dinten kamari. Sadayana panggeusi kebon binatang burber milarian. Kitu deui tam-tam teu calikeun. Saenggalna ngempalkeun rerencanganana. Aya baba si babi rusa, Kiko si kuskus, sareng langlang si helang laut. Niatna ngabantosan para Tarsius. Kumaha kinten-kintena Tara Tarsius teh kapendak teu? Saena dangukeun dongengna dugi karengse nya. Adik-adik, tadi disebatkeun yen ieu kajantenan teh di kebon binatang Tandurusa. Kebon binatang Tandarusa teh ayana di Kelurahan Tandarusa, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ari nu ngadegkeun ngawitanana nyaeta Boy Gumolung. Kadienakeun kebon binatang ieu dikelola ku pamarentah. Ngawitan dibuka 30 Agustus tahun 1878. Legana kirang langkung 10 hektar. Koleksi satona oge kirang langkung 275. Sapertos Tarsius, elang laut, piton raksasa, sareng nu sanesna. Sato anu kawentar di ieu kebon binatang teh nyaeta Tarsius. Mangrupi sato langka
nu aktif dina kaayaan nungi. Rata-rata jangkungna 15 cm. Buntutna panjang, socana buleud ageng teras socana tara ngicep. Tah, kitunya adik-adik ngeunaan kebon binatang Tandurusa. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Milari Tara Tarsius, karya Reni Asih Widyastuti. Ahad enjing-enjing, kebon binatang Tandurusa, Manado, Sulawesi Utara, katingal rame pisan. Nanging sanes rame kudu bade amengan. Tapi sababaraha urang petugas nuju ngagimbung di barung pameunteun anu hariwang. Tam-tam monyet hideung nu teu ngahaja ngalangkung nguping obrolan para patugas. Rupina aranjeunna nuju bingung milari anak Tarsius nu ical. Padahal anak Tarsius nembe pisan dibabarkeun dinten kamari. Tam-tam saenggalna ngempelkeun rerencanganana. Aya Baba si babi rusa, Kiko si kuskus, sareng Langlang si heulang laut. Rerencangan sadayana, hayu urang bantos milarian anak Tarsius anu ical eta. Ajak Tam-tam sumanget. Hayu, abdi sareng Langlang milari dina rungkun. Nu sanesna milarian dina tatangkalannya, saur Baba. Sanaos masih alit keneh, anak Tarsius tos tiasa naik ti hiji tatangkalan ka tatangkalan sanesna. Kumargi salirana hampang, matak tiasa gampil ka mamana. Saparantos milarian ka sababaraha tempat, anjeunna teu acan oge mendakan anak Tarsius. Samentawi si katebihan katingal Tari, salah sawios Tarsius katinggal guligah. Teu lirean gegeroan. Baba, Tam-tam, Kiko, sareng Langlang saenggalna nyaketan Tari. Aya naon Tari? Sapertosna aya anu nuju dipilarian? Taros Tam-tam. Muhun Tam-tam, abdi nuju milarian murang kalih anu nembe dibabarkeun dinten kamari. Namina Tara ical waktos abdi milari tuangeunana. Saur Tarsius bangun sedih. Oh, geuningan anak Tarsius nu ical teh murang kalihna Tari? Saur Langlang si heulang laut. Tos, tong sedih Tari, abdi sadayana bade ngabantos kanggo milarian kalian ikhlas. Saur Kiko si kuskus. Aranjeunna silih bantosan supados Tarsius enggal kapendak. Tam-tam nuorangan Tari naik kana tonggongna. Ku cara kitu socana nu ageng tiasa laluasa ninggal. Teu hilap ngamangpaatkeun mastakana nu tiasa muter 180 derajat. Tekung silami Tari ningal aya nu oyag dina rungkun. Saparantos nyekeutkeun paningalna, Tari surak bingah. Leres geuningan itu teh Tara. Tari lungsur tina tonggong Tam-tam, bari teras hiber tina tangkal bari ngagunakeun kuku sareng cakarna. Tara lumpat muru mamahna, duanana antukna silih rangkul. Rerencangan sadayana, hatur nuhun pisan nya. Alatan bantosan rerencangan sadayana, Tara tiasa kapendak. Tam-tam, Baba, Kiko, sareng Langlang sadayana unggeuk. Aranjeunna nitip ka Tari supados langkung ati-ati ngajaga Tara. Tah kitu dongengna adik-adik sadayana.
Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Kasadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.